Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang dari sarang simkuring Asep Asli Sunda Channel. Mugia bare sadayana dina dinten sampai dina waktos ayeuna kawilujengan. Dina waktos ayeuna abdi bade medal hiji video anu lebetna atanapi materina dicerak tina majalah Mangle sepatos biasanya. Ayeuna mah majalah Mangle edisi 2786 kaping 27 Agustus dugi 2 September 2020. Artikel uri candak nyaeta Barakatak anu judulna Kakaren Agustusan ku Rahmat Subanda. Mangga urang kawitan. Pikeun ngareah-reah poe kamerdekaan atawa 17 Agustus geus ilahar di urang mah sok diayakeun rupa-rupa lomba. Kitu oge dina taun ieu sok sanajan keur aya sasalad corona angger wae acarana ngareah-reah 17 Agustus teh dilaksanakeun. Pajarkeun teh teu abdol Agustusan ari eueuh lomba mah. Atuh panitia Agustusan di lembur Cikadongdong di awal bulan geus pakepuk. Babakuna mah masyarakat anu harayang ngiluan lomba teu daek disiplin. Nu teu make masker mah, nu pasesedek mah jeung sajabana. Padahal samemehna panitia geus ngawanti-wanti kudu ngajaga protokol kesehatan. Tapi nya kitu teh ya mimiti mah nya ngagugu. Ngan sabada prung lomba mah siga nu teu mikiran deui nanaon. Fokusna kalah kumacarana hayang menang lomba. Aya lomba nu ditungguan 17-an mah eueuh deui iwati main rebutan atawa panjat pinang. Main rebutan mah beda jeung lomba sejen. Daapan hadiahna oge geus ngagarantung di luhur. Unggal tahun jalema nu aya di lembur Cikadongdong mah kabeh oge hayang babarengan jeung Mang Sakib. Pedah manehna mah geus kawentar jago naik jeung cenah boga ilmu bajing. Embung rek sorangan tahun ieu mah rugi unggal tahun oge uing nu capekna. Batur nu murah hadiahna. Komo pantaun kamari mah uing ukur kabagian sana capit bari sisirangan ceuk Mang Sakib kukulutus. Munu lain mah opatan-opatan ari Mang Sakib mah sorangan. Puguh wae sarerea muser ka Mang Sakib sang kantong nepi ka naik. Teu kaur Mang Sakib naik pasti dikagokan jeung diganggu ku rupa-rupa cara. Ari nu ngabobotohan mah sarurak eak-eakan resepeun. Komo barang kolor Mang Sakib aya nu metot nepi ka ampir bulucun mah gerdeui nu ngabobotohan surak. Ari habeun diganggu jeung dikagokan mah nu jago naik oge teu buru ngalungsar. Atuh tidinya mah muser kana grup masing-masing. Heuleut sababaraha welas menit Mang Sakib ngorejat tuluy malipir duka ka mana. Ngan teu lila geus datang deui bari ngagandong kantong gede naker. Geus kitu teu ngadaguan nanaon deui. Terekel wae siga bajing. Sabon ngiceup Mang Sakib geus aya di luhur bari anteng ngawadahan rupa-rupa hadiah kana kantong badagna. Bubuhan geus teu pati leueur sigana. Nu dihandap atuh rarecok ngendeg-endeg tapi da nu di luhur teu kaganggu. Anteng wae ngawadahan rupa-rupa hadiah nu ngagantung. Ka sapeda-sapeda nu ngagantung bisa digandong ditalikeun kana kantongna. Kabeh hadiah nu ngagantung dikerid ku Mang Sakib
teu nyasakeun hiji-hiji acan. Nu dihandap ukur olohok teu bisa kukumaha. Mang Sakib kudu didiskualifikasi. Mang Sakib licik, teu kaci make ilmu bajing mah. Tahun hareup Mang Sakib mah teu meunang ngiluan. Loba nu kutuk gendeng. Ari Mang Sakibna sorangan mah ngingki wae ka imahna bari ngabose sapeda jeung ngagembol rupa-rupa hadiah. Cak sakitu tisim kuring mugia janten hiburan we kanu ngadangukeun. Punten bilih aya lepat dina cariosan. Hatur nuhun keperhatosanna. Assalamualaikum sampurasun.